Kades sudah beraksi. Mangga Pak Kades di haturanan sadayana diantos bilihna teu aya agenda atau bade ngaluangkeun diantos di dieu di Cihideung urang kerja bakti bisina Kang Dedi ka dieu diantosnya diantos. Ini semakin waktu akan terus banyak pasukan. Pokoknya mah atur nuhun Pak Kades diantos kusadayana yeuh Kang Dedi tuh. Oh geus mulai ganteng jembatanna tuh. Nuhun Pak RT yeuh bener aktif RT Cihideung mah. Ngan wayahna yeuh RT Cihideung mah ulah dijadikeun lurah. Bisi teu daek ngurus RT-na. Wah, mantap.